Ya orang. Wah, kemana duit tadi aja 2.000. Ya. Het caromin pisan sariapa. Yuk ayo dia aing goceng. Mana? Kemana duit aing ya? Box ya. Tadi aya da. Menang kuliah teri. Leungit beureun. Tadi kada kodok kantong tuh kereka dieu. Tadi ngodok HP di jalan. Hayo. Coba tangan heula di nu deukeut. Sugan bolong kantongna. Jaminan mana berarti? Mana tadi ke tadinya lewat mana? Lewat tukang lain. Lewat tukang. Oh, apa tadinya? Budak manggihan duit goceng duit maneh. Si Conong jeung si Enai. Tadi mah langsung dibarawa ke warung da duitna. Dijajankeun segana mah. Yang enggeus ngarujak lagi teu tulus. Ari ngomong ka aing caromen wae ah. Urang nyokot we yuk dirujakeunna di kebun kita. Sama dengan nyuri meureun. Heuda ti Sabang sampai Merauke ge kebun kita. Cek nu boga nama. Heeh. Kapok aing mah da. Kamari ge nyopet cerme di baledo ku tai uji. Kene deui tayuna ge. Meniniat eta mah maledog teh. Geus siap-siap meureun. Geus nyaho arek aya nu nyopet. Da. Soalna aing geus katilu kalina nyopet. Pantes. Untung tuh di baledo ku HP Nokia jadul ge. Terus ieu kumaha rujak mah jadi moal. Ya pugu duit nage leungit. Seneng ya urang molongan hararek jadi mah urang. Het halang. Panas teh duit aing leungit. Nya atuh sia mah lain kotan. Teu ngeuh pugu teu karasa gerakna. Manggih teh dir, duitna. Gana mah main kerboke. Aing ge cuma manggih gope. Kita belum beruntung berarti guys. Mungkin kita bukan anak soleha guys. Hehe, reka mana hehe? Tadi heula ulin. Jelema eta mah udah ditanya, ngajawab lagi si Bang Hehe doang. Halo haha hehe. Mau duit teh he, urang papatungan meuli rujak. Oh iya. Gope ya. Anjing gope. Lumayan guys, gope ge. Mau meuli rujak. Mana duit mana, Dew? Ya belikan rujak he, ulah lada teh nya he. He. Rasa-rasanya dir, baca ibadah doang. Rasa balado weh nya. 2,000 years. Kamana nu meuli rujak meuni lila. Loba anu meulina meureun ni. Tah datang. Boho, aing teh keur mulai kasur. Aduh, bantuan angkat dulu gedak. Ayo. 3:28 a.m. Ih rujak saha he?
hours later. Aduh, mules dah. Jangan lada-lada teuing, mules betul anjing. Ah. Dah. 6 hours later. Aduh, aduh, aing lulus dah. Ini apa berat dah, aing. A few moments later.